Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalatullahi ala tahal yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa mawala. Nu ngabna minang ngadoa mah tangtos henteu diwongko ku zaman ku waktos ku tempat. Teras ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sabab eta senjata urang selaku mukmin selaku muslim teu aya deui. Bahasa urang keur ngobrol sareng Allah teh nyaeta ku doa. Bahasa urang komunikasi sareng Allah anu nyiptakeun urang teh nyaeta ku doa. Atuh lamun jalma geus teu daek ngadoa ka Allah nyare kumaha nepi ka Allah. Rek kumaha ente rahmat kanya ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Matak sagala rupa aya doana. Ti mimiti urang nyaring nepikeun karek peureum deui teu weleh aya doana. Nepikeun ka doa ngeunteung aya doana. Sanajan dina perak-perakana mah rasaan asa jarang ya banyak urang ngeunteung gitu ngahaja ngadoa heula gitu. Keur mah doana ge teu apal deui gitu. Hilap deui. Pikeun kabade nganggo acuk aya doana, kaluar ti bumi aya doana, lebat ka bumi aya doana. Keur anu masuk ngadoana gitu. Para hadirin rahimakumullah, napakuran kana takdir maot teh sing janten pelajaran ku Allah Subhanahu wa taala parantos kitu ditangtoskeunana nu namina maot teh datangna tiba-tiba. Moal mere nyaho tah. Diantawis sifat maut teh kitu Pak. Sifat maut atanapi rahasia dina masalah ajal teh kitu datangna teh sok tiba-tiba tara mere nyaho. Sanajan jalma sababaraha kaayaan masuk dibere tanda-tandana tapi eta secara gembleng rinci namah teu aya anu terang jalma bade maot iraha. Kalabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge teu diwartosan secara rinci iraha bade ngantunkeunana. Mung Rasul uninga ku malaikat Jibril dipasihan uninga secara gemblenganana. Nalika lungsur surat Idaja An-Nasr teh Idaja An-Nasrullahi wal Fath paneta ayat teh kalabat ayat-ayat anu lungsur terakhir sabada Kangjeng Rasulullah beres rawes memeres umat di Makkah jeung Madinah gitu. Sabada Kangjeng Rasul beres rawes gitu. Maka lungsur surat Idaja teh Rasul nyebatkeun kieu cek basa urang mah tah lonceng kematian kami teh geus ditabeuh geus ditiupkeun. Tapi Kangjeng Rasul henteu uninga dinten anu mana Rasul bade ngantunkeun. An secara kronologi dicatat dina Sirah Nabawi Rasulullah teh pan ngantunkeun teh dina dinten Senin. Persis sapertikeun Kangjeng Rasul dilahirkeun. Persis dina sasi anu sami Rabiul Awal gitu. Dinten Senin Rabiul Awal dilahirkeun, oge dina dinten Senin Rabiul Awal Kangjeng Rasul ngantunkeun. Ngawitan teu damangna teh dina dinten Jumaat gitu. Dugikeun ka sababaraha dinten Jumat, Sabtu, Minggu, Senin teu damangna teh kitu. Begitu teu damangna langsung marentah miwarang ka Siti Fatimah supaya miwarang Abu Bakar pikeun ngaimaman. Mur Aba Bakrin fal yaumun nas. Parentahkeun ka Abu Bakar keur ngaimaman jalmi-jalmi. Ngaimaman manusia umat harita salat berjamaah gitu. Terus sugikeun ka dina dinten Senin dina riwayat mah kitu sekitar duhur lah saacan duhur gitu. Ngantunkeun Kangjeng Nabi teh dina dinten Senin teh Rabiul Awal teh. Nu jadi pelajaran naon teu mere nyaho gitu. Hikmah napikeun urang perkara-perkara anu kual dirahasiakeun teh supaya jadi alasan urang keur ngalanggengkeun amal gitu. Jadi nu namina maot ku Allah dirusiahkeun henteu dibere nyaho atanapi datangna tiba-tiba supaya salalawasna urang teh aya dina kataatan aya dina katakwaan. Jadi hikmah pikeun urang pelajaran
aya sababaraha perkara anu ku Allah ngahaja disumputkeun henteu dirincikeun informasina teh supaya naon supaya urang ngalanggengkeun dina amal sapertikeun dina masalah Lailatul Qadar pan teu dirincikeun ku Allah teh ngan Nabi masihan pituduh tuh dina 10 terakhir Ramadan lamun teu bisa sabutuhna dina 10 Rabiul Awal 10 Ramadan terakhir maka sok pilihan atuh anu ganjilna gitu. Ngahaja supaya naon supaya jalma dawam dina kataatan ulah pipilih sapertikeun masalah ijabah doa dina dinten Jumat teh gitu pan dina kaistimewaan dinten Jumat teh nyaeta nu namina doa teh diijabah ku Allah henteu ngarincikeun kawayah kumaha ijabah doa dina dinten Jumat teh naha enjing-enjing naha palolohor naha asar naha wengina naon maksudna supaya jalma teh ulah pipilih waktos supaya salalawasna ngalanggengkeun kana kataatan persis sapertikeun Allah nyimpen ridona dina amal-amalan anu henteu dirincikeun gitu Pak Allah henteu masihan uninga dina amal ieu henteu narido Allah dina amal itu teu dibatas nah mungkin aya dina amal anu badag mungkin oge dina amal anu ceuk ukuran urang sapele sabab teu modalan dilaksanakeunana hikmahna naon supaya urang henteu pipilih urang amal ieu we beh lungsur ridho Allah tah henteu kitu pelajaran nabikeun urang ulah sok nyapelekeun sareng pipilih dina amal kahadean satungtung aya kasempetan keur ngalaksanakeun amal hade sok laksanakeun amal hade saha anu apal tah dina amal anu eta atau bahkan dina amal anu ceuk ukuran manusia pada umumna ngambang naon nganggap sapele tahwa didinya ridho Allah Subhanahu wa taala persis sapertikeun maot teu dipasihan rinci supaya manusia boga etangan ieu teh ujian ti Allah Subhanahu wa taala sangkan urang teh salawasna tetep aya dina kataatan henteu pernah ngaleupaskeun kana katakwaan iman Islam dina manah urang sadayana mudah-mudahan urang sadayana ku teras-terasan napa kurang ngagali rahasia-rahasia ngeunaan ajal ieu da insyaallah pami dituturkeun mah ieu teh mata ngajengkeupkeun kana katakwaan kana katauhidan mudah-mudahan urang teras digeuing ku Allah Subhanahu wa taala janten jalmi-jalmi anu iman anu takwa anu teu leupas kaimanan teu leupas katakwaan salawasna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan sakali deui urang doakeun almarhum Bapak Ateng Kurnia bin Bapak Idih mudah-mudahan aya di alam barzahna dipikaridho ku Allah dipikanya ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin kangge tahlil dina wengi ayeuna supados henteu eungap teuing panginten lah hoyong dibantos karena Allahna ku paleh manawi palehnya sakitu panginten ieu pangjajab buka dina tahlil ieu waktos kangge tahlil disangakeun ka paleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Ateng bin Bapak Idih Balayan Os Sadurang Sadaya Kudus istighfarna Fatihahna naon anu bari diaoskeun kotor kanggo anjeunna di alam barzah. Mangga urang sasarengan ngadoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram. Syabdil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك